Neng, kopi na mana ya? Yang kopi ngalen amat. Ngarasa beli kopi henteu, pugus teu boga nanang. Hari kamari ko yang diberi duit pakai melina. Pakai meuli beas ge menang saliter doang. Terus saya mau jajan kopi. Atuh dijieunkeun naon kopi lagi aus dek heran. Tah hayang amat ai. Makana ikhtiar usaha naeun-naeun ulah cicing bae. Apa yang usaha naon aing nyaran pagawean kau mana teu manggi-manggi. Nek kumaha manggihna orang cicing bae ye di imah. Kamana teh? Apa yang gamana dia dengan usaha batur yang sekolah luhur ngalalanggur kemudian aing teu sekolah. Atuh usaha naon bae jalalaki. Biar aku kudu neng nu lempang jadi TKW. Atuh ulah dia lempang maing sanu urusan teu hayang dia lempang majikan mah. Atuh mantakna neangan pagawean ari nu ditinggalkeun ku neng. Oh kaing neangan. Heuh dasar nanti. Ulah poho jadi supaya bayarin bang. Oke koin bayar. Aduh aing geus kieu ka mana nya? Yang budak aing lah, lu ngopi jeung ngarokok. Maafkan aku setulus hatimu, kepergian dirimu itu bukan keinginan. Kesel amat ya. Ini baru udah kemarana gitunya. Si Rohman, si ini. Sedebeng sebuah pemajikan waktu dari kulin yang aja. Kunahan gitu. Kebenar aja dia nih. Ainan dia yang naik. Tentu aing kersel bae. Hen, harus sempi aing. Ngarokok aing mah. Teu boga isi nama ti dia, boro-boro mamaraban pamajikan. Ngarokok bae mata kan aing. Pandem kituan Hen. Masalah rokok malah sanggup nyumpah pamajikan. Ampuran nih, kan orang CS. Jadi kadikeun gitar aya. Aing mah gitar. Oh, anu nyanyian. Nyanyian nih urang. Siapa yang nyanyi nonan ge? Nyanyi Oma bae urang, gelandangan. Siap. Hirup tegablek duit para rusi. Pandam nyambung nak kadi ngahen, ngacak-ngacak lagu amat. Yang suruh ganti be lagu Malaysia yuk. Atuh siap tem lagu Malaysia, unggal kowe nyanyi lagu Malaysia bae. Kau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu. Sakitnya tuh di sini ditinggal kawin. Bukan cek aing dia sabarang tuh bisa nyanyi, bisa ngarusak lagu doang. Atuh kumaha jalur naik kadinya. Mau jadi kumaha deh, aing kebalik. Ngomong bae tuh bisa nyanyi tadi ya. Assalamualaikum. Teh, geus wanci bayaran Bang ya, nek bayaran moal. Buka iya pak, aku rencana kita aya, jasa laki gawe-gawe. Lu sirahan bayaran teh. Buka pak, Bulan buka duka kudu dipastikan yang setelah 7 bulan. aku tuh aya pak, Yang geus lah moal bayaran mah, dijakatnya ke salaki maneh. Bayaran Bang gitu. oh iya pak. Yang geus nya. Yuk, assalamualaikum. Hari minum kopi apa cek putih bae? Tos teh naon? Sampai kene terus dileuweung tadi. Oh enggak kopi beneran.
lah utang baik atau tangga sugan dogali. Yang terus pilihnya hari ngentepan suruh lah benang tadi. Untuk mikir beres sore. Namun tadi ngentepan panas hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha. Mardia. Hei Cali. Perlu nante. Pugu kieu ikunya, mau isin. Iya mau isin, ngomong baik. Teh, hampura duitnya, karena artos. Oh nya sabaraha. Ulah agung-agung teh 50.000 bae, jangan nyawan salah kita gawe, geus bari tagihan tambah. Oh nyantos diri antosan sakedapnya nya. Kamana ya salaki, jangan aku baik. Oh nu nyatanya. Oh nya sami-sami. Oh ari salaki teh gawean. Kebon paling ge ari teh pagawean mah. Baik kan. Salaki kalina. Aya bae di imah, geus mau bayarin hutang. Emang salaki teh teh gawean naon? Boro-boro teh tegawean naon sok dititah malih nyarekanan mamarah. Oh nu nya teh entos rambutan ajis nya sami-sami lawakan lagi nya teh nya tenang bae. Oh nyantos burunya teh bucan yang ngacan ya. Nya sami abdi ge teh beres. Ayo, saka dia ayo, Kuku tadi mah diburihen ke ngentepan suluh. Gua kok enak diajak kulin itu bola. Udah diajakan ulin behen doang salah ki pemuda baik ya. Atuh anda bae ya diajak kulin mah, asal ulah diajak kanjang bae ku aing mah. Yang geus lah kung hadiah bae sarwana ieu. Yang geus beuleh, aing nek nangan si Roman.